Karena resal kieu ulin ka mana nya? Ka ditu sugan aya. Alah, naon eta suara kendang? Wah, gajar ah, kasih bahaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebat Jang. Do abang menuju latihan. Mohon Jang. Udah mah? Alhamdulillah. Lebat. Mangga. Ayo ngiringan atuh. Kanut-kanut lemur mah Jang. Mohon. Jang, Ujang ti mana? Ngahaja wae angkat ka dieu atanapi bade ngiring latihan ngenang. Kalau rasa nabi mati situ sari. Mohon. Nah aja amang ka dieu ngalangkung bita ngadangu suara kendang. Wah tertarik abi teh. Yap, Jang, bade ngiringan. Mohon atuh. Bade nyobian mangga. Nyobian ah. Mohon mangga sapa? Nu mana ieu ieu? Bade ieu wae. Pada dia waktu Kang. Bade dieu. Oh kali itu. Oh iya we. Nah, gitu. Ieu tadi kadeukeun bah. Mohon. Nah, Siap bah lah. Siap. aja sampean ka dieu ke. Oh, Nah, ieu. takut tempat kenang. Ya, tungkat tuhu. Itu sana sebah. Mohon pakai sok. Tepat ya. Oh, kumaha bah? Upami bade nepak kenang, tah ieu panangan di dieu, tah ieu kadeukeun, tanya. Oh iya di dieu. Mohon, upami bade kenang. Itu Oh nu gerakna ieu we. lah ngiringan anak engke kumaha ceuk ieu. Abah, Mohon. lamun abah disada, ieu tuturkeun. Siap siap siap. Siap. Siap siap. Aduh, bah. Susah oke. Lumayan Jang. Kinten sebenarnya dinten ya latihan. Ya Jang, kirang langkung kena 2 sasihan lah. Oh, 2 Insyaallah 2 sasi. Lumayan oge nya. Lumayan dah jigana enteng dan ditinggalna. Da ini Mohon laksanaan banget. tinggal nama. Ah, diajar gol kasih bahaya aja gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, bah, damang. Alhamdulillah Jang. Sama sunah daman. Alhamdulillah. Mana Lah, bah, pada diajar ngegongan. sok Jang. Sok Mangga. sok. Sok. Garam. Tapi kan menuju belajar ya ke si Abah. Oh, gitu. Mohon. Bah, lah. Sadap. Lah, bah. Hese oge-nya, bah. Jang atuh lumayan oge. Jang. Sanes si Abah mah di dieu nya sae masih kena yang ngabudayakeun seni Sunda. Alhamdulillah Jang. Ai di dieu mah ku seni Sunda mah titinggal para karhun moal dugi kata aya seni silat mah. Namun sok sanaos bari kieu oge insyaallah bade dipajangkeun kemana-kemana oge. Nah, nu ngabegahkeun mangga Saya bade ka mana ge bade. Moal dipegatkeun seni ieu mah seni karhun urang sadayana. Laras. Anu Saya. terutamina seni Sunda iwati silat-silatna. Mohon. Menawi ieu menawi dugi ka ieu dugi ka teu pegat oge. Tikawit bapak dewasa dugi ka ieu atau sepuh seni Sunda mah kan silat-silatna eta asli seni Sunda silat Saya. insyaallah.
Mohonnya bah ulah dugi kapuna. Kau mau sampai direbut ke batur mah. Insyaallah. Mudah-mudahan we sing langkung majeng mah. Insyaallah, insyaallah. Mohon. Ya, punten haruskan buminya banyak dari mana? Oh, boleh itu. Pada dijajah. Ya aja sebetulnya. Lama aja buminya. Oh, itu siap. Nani Firman, oi. Ya, siap pun ya, ya. Waalaikumsalam. Nah, Rahman. Alhamdulillah, Jang. Damang. Ujang di mana? Abi di Samarang, Bah. Oh, di Samarang. Mun abi teh ameng-ameng ka dieu, Mohon. nguping-nguping aya perguruan di teh pencak gitu. Mohon. Abi nya katari gitu yang belajar gitu. Mohon. Gitu. Ya, hari abah mah teh janten keabotan. Mohon. Masalah ngalatih mah nganu janten keabotanna pelaksanaan aja. Oh gitu. Pelaksanaan. Mohon. Asa sakitan kenu ujang bade jujur. Insya Allah jujur aya kana Insya Allah latihan mah gitu. siap. Siang wengi abah siap ngalatih. Nah, gitu hatur nuhun pengen tes diangkan mah. Ngan haruskeun teh pengen kanggo pendaftaran anak sabaraha gitu. Oh, rutin aja dari kanggo pendaftaran beban abot-abot. Mohon. Di dieu mah kahiji marong kali mah keneh siranu belajarna terutama anu ti luar mah masih keneh jarang gitu nya. Mohon. Ngan lamun upami mah aya anu kersaeun bade latihan ti keluaran luar dari daerah Sukalila Mohon. ditampi wae syaratna Mohon. ageng pendaftaran 150 berikut pangsi. Oh, berikut pangsi. Berikut pangsi. Upami iuran per bulanna kumaha tah? Upami iuran per bulan mah bade 10.000 mangga bade 15.000 mangga ngan Oh, gitu. utami keunana mah setiap latihan saminggu 2 kali uang kas mah ulah sampai nepi ka telat. Oh, mohon insyaallah. Sakitu. Ieu teh pencak silat naon? Upami warisan ti payun mah teh lungsuran ti sepuhnya. Mohon. Dama ngarobi nami eta. Ti payun teh ieu teh di pasianna teh nami Pancasila teh Panglipur. Oh, panglipurnya berarti teh. Panglipur eta jang warisan Oh. ti wayang ieu mah Oh. tiasa dirobi nami Panglipur mah. Oh, seueur ieu napi muridna dibeli dia. Alhamdulillah upami di dieu mah di lembur-lembur kirang-kirang 150-an. Ah, tuh seueur nya. Karena upami luar ti Cilegong mah gitu ya. Luar desa ke Acanaya. Mohon. Pemilihan ti Cilegong seueur. Mohon. Namun jumlahna 150. Mohon. Nya karasan abi teh tertarik oge gitu hoyong belajar di dieu gitu. Nya hatur nuhun we upami terus nampi mah pangintenan. Insyaallah panginten ku abi bade belajar khusyuk gitu maksudna teh gitu. Insyaallah Abah pada siang bener-bener siap asal sujang siap. Mohon. Upami belajarna pangintenan selain silat sareng kelahiran kebatinan anak itu kumaha? Insyaallah. Tah gitu. Insyaallah. Kang atau segaduh udah dasar nanti aja. Ah, teu tiasa manawi hoyong belajar oge. Oh, mangga tuh mangga. Oke, bade naroskeun teh upami latihanana teh dinten naon wae gitu. Upami latihan di dieu teh parantos dipasihan jadwal. Mohon. Abdi teh saminggu teh 2 kali. Kau seminggu 2 kali 2 kali. dinten naon wae teh? Malam Rebo sareng malam Sabtu. Oh, malam Rebo Sareng Sabtu. malam Sabtu Mohon. pada suka-suka doang urang kali teh. Mohon. Setiap malam Rebo sareng malam Sabtu barudak siap latihan. Oh, siap latihan. Tahu upami bade napakeun karena sasasi setengah. Oh, napakeun teh. Napakeun setengah upami atas barudak lancar sadayana. Mohon. Nah ditepakeun sareng tenang. Oh, gitu. Oh, nayagana sanes abdi wungkul. Oh, gitu. Sanes abdi wungkul. Seueur. Seueur kitu ti palih kidul Mang Toleng. Oh, mohon. Adeku, tukang tarompetna yang wana. Oh, gitu. Nah, besok Mohon. hari di lembur batu dan itu teh acara anu lancar. Mohon. Ya insyaallah. Panten upami atas dugi ka waktosna latihan badak lakukan sesasi sekali mah sareng Mang Toleng jadi sadayana. Oh, mohon. Kumaha we lah latihan anu sabiasana Mohon. salagala buruan. Mohon jajan abi teh tertariknya teh kieu sok nyaba jauh gitu nya.
sok sieun aya anu megatan nepi kumaha gitu tah yang diajar silat gitu tah gitu. Tah mohon mangga. Jadi sakawal teh janten 2 kawal silat teh. Mohon Sakawal silat namina silaturahmi. mohon Aya deui anu ngalangkung anu menyilakakeun sareng ngabahyakeun silat lidah nu teu tiasa ngajaga. oh mohon Sok mohon ka mana karep cariosna. mohon Eta mohon teh dijanji mah. Aingana silat mah silaturahmi sadayana di mana mah silaturahmi insyaallah. Mohon, Kenal sadayana. mohon ya abdi teh nyuhunkeun gemblenganana we pangintenan di dieu gitu nya nyakeun ka abah di dieu lahir sareng batinna hoyong digembleng gitu tah arumaos jalmi teh katiasa teh sok diremehkeun batur gitu bah gitu. Nah, Mohon. insyaallah abah siap. Mohon ya abdi teh pengintenan nu nampi we bari ditampi di dieu mah penginten ku guru teh abdi teh tebih-tebih teh hoyong gitu tah nguping-nguping gitu. Mohon. Ya tiasa oge jangnya namun abah sateacana diangkeun anak murid abah di dieu. Mohon Abah ngagaduhan syarat. syarat naon gitu bah. Tah, enteng atanapi bangga syarat. Entengna tiasa nyanakna kabanggaanna teh tiasa nyanakna. Agak hampir nyanakna berarti teh ditatanggung penginten bah gitu. Eta memang najang eta henteu tiasa di kitu. Mohon Sanes ditanggung, sanes digandong, sanes diakeup. mohon. Namun tiasa nyanakna pelaksanaanana. Oh, kumaha tah pelaksanana gitu bah? Pelaksanana upami si Ujang bade guguru di dieu dugi ka tercapai sukses Mohon. sagarina bade nitipkeun abah. Nitip naon gitu? Hayam naon? Sanes manitipkeun muning manitipkeun sapi. Mohon. Moal abah mah bade nitipkeun akhlak. Oh gitu. Akhlak nu utamina. Mohon. Bentar kumaha gitu bah. Hiji ulah sombong, Mohon. ulah rasa aing bisa batur henteu. Mohon. Terutama komo dipake cari urah anu teu pararuguh mah rasa maneh bisa silat. Mohon. Ulah jang mihapekeun. Mohon. Urang makar krek bisa lelengkahan batur mah geus bisa lumpat. Mohon. Tak utamina eta kade Mohon. ke kaituna nu bakal nu ngerakeun mah anu ngalatihna. Mohon. Omat nya. Insyaallah penginten. Insyaallah. Ulah insyaallah kada tepat. Oh gitu nya. Kada Tepat tepat, lah insyaallah pengintenan. Tasa kitu tepat wae abah mah. Mohon. Mangga pade diangkat murid di dieu. Mohon. Ngan lamun teu tiasa abah insyaallah moal nampi. Ah tiasa gitu dah gampang tenanggungnya eta mah. Nya sok tiasa ngalaksanakeun mangga. Apa mi itu na erek nyiksa nya dilawan pinten gitu nya? Nya cek saur sepuh teh mah kieu pepatah sepuh. Lamun lompat teu menang lompat, nyumput teu menang jembut, komo mah ampun teu menang ampun, eta kesebatna bela diri. Sabu jeradna jang. Siap. Bela siap, diri penginten, mah. Siap. Agama dari agama bela diri mah ngadukung. Mohon. Daripada orang dipaehan batur maehan batur heula. Oh siap gitu nya bah. Insyaallah karena papatahna Sok. bakal di-stokkeun gitu Ya, lah. sok. Moal abah mah sia-sia upami tariasa nyanakna. Mohon. Da moal berat ya mah sanes ditanggung, sanes bade digandong, sanes bade agep sanes sakitu gua. Itekad akhlak Mohon. anu paling bangga. Sok tiasa ngalaksanakeun sok dianggap ku abah di anakku di abah. Mohon. Namun teu tiasa mah hampura abah mah moal nampi anu cari weurah. Mohon. Insyaallah moal cari warah mah. Mohon. Da eta penginten aya keterangannya hana cara kadata salah teh ya tentunya. Mohon tak kitu. Muridna cilaka guruna kababawa teu meuleuh Nah nya. eta Da eta nu paling abot mah mohon. sakitu. Insyaallah penginten lah. Laksanakeun eta insyaallah.